Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng patepang dangu deui mitra sareng sim kuring Mang Angga. Juru dongeng Sunda di channel YouTube Dongeng Sunda Mang Angga. Sampurasun. Hatur nuhun para mitra anu parantos manco dongengna sareng maparin like sareng komentarna, mudah-mudahan kasayanana dibalas ku Gusti Allah ku kasayan-kasayan anu langkung ageng tinu dipasikeun ka Mang Angga. Mangga mitra, sapados tanyang kolong teng kanu waktos urang barandungan bae dongengna. Brung Iya kumaha salakina teh maot lain semun heeh geus nyaho bapak eta mah ari kitu kumaha palebe moal salah kacedahan deulna tuh kabeh awewe ge moal teu kitu bogoheun lain ka salakina teh bogoheun atuh kan tenan palebe heeh tang tua we nya moal beda ti indung si itu ka bapak tapi dah salakina teh geus pastina jang kudu paeh geus pastina moal bisa dionget-onget deui moal bisa hirup deui moal tang tos we moal pak tak geuning sapagodos jeung pikiran ujang goreng repok eta teh jang geura urang hitung saha ngaranna eta teh ujang teh Sudarmi Sudarmi sa 8 da genep ma 15 jumlahkeun sabaraha 8 sareng genep 14 sareng 15 jadi 8 likur 8 likur heeh saha ngaranna salakina teh Sarkosi lain sa 8 kalima sa 8 jumlah salikur tah heueuh pinter ujang mah jumlahkeun jeung nu tadi 8 likur sareng salikur 50 bagi 5 10 nya sante henteu tuh ninggang dina pisang punggal eta teh repok nasri lungguh dunya larapati nyaho ninggang dina pati nu matak pasti kudu paeh jang pasti malah eteh ujang ge lila-lila mah baris paeh pasti jang paeh kumaha pak baru ceuk Suharmi bari colohok tah dugi kadinya nya mitra tungtung dongeng dina episode anu kamari kumaha atuh salajengna mitra mangga mitra wilujeng ngadangukeun kitu atuh balet ceuk lebih kabayan deui taya deui akalna iwal ti kudu sina lakian deui mangkana karesepen pisan jadi nyelebe teh lain kudu kumaha tuh abi ayeuna budak teh balet-balet teuing atuh kieu geura bejakeun leungiteun duit neangan duit leungiteun baju neangan baju leungitan lebe neangan naon hoya neangan lebe nah itu dia cek lebe kabayan bari nepak ping-ping bareto ku si sakola paingan calakan munya ka dulur ulah diantep atuh bejakeun lain hiji wae kitu lebe teh pai hiji datang hiji pai hiji datang deui hiji cara hayam bader hari kitu ngamana bapak teh lain ngamana kitu karunya wae atuh bapak mah bisa hayangeun manjang jadi nyelebe ras kawak sorangan mun jadi awewe ditinggal paeh ku salaki teh mana teuing atuh bejakeun ku ujang tong bingung-bingung gitu mas kawin tanggungan bapak sedekah mah kumadinya asa beres ka kupingna teh hari kitu mah tuda moal teh beres jang turug-turug geura urang teh yang repokna ka bayan ka 5 ba 17 ya 13 jumlah 35
jumlahkeun jeung nu eteh ujang 8 likur 35 8 likur sawidak 4 bagi 5 aya 12 nyasa 4 ninggang dina Sri lungguh dunya lara cek Suharmi nyelag ninggang dina lara sangsara mangkelanan atuh nyanyawanan sia teh cek lebek kabayan merongos piceun hiji ning make kudu dipiceun piceun lebar teuing piceun pirage hiji miceun sialna deuleu miceun sialna pan budak nang kage sok dipiceun buburukna tinggal 3 lain nya laras balabe Sri lungguh dunya tuh ninggang di dunya buncit leut loba duit reaketan alus jang pibagjaeun atuh pibagjaeun ye meureun wae dari piceun hiji aya belet kabijaksanaanana eta teh kabijaksanaanana atuh miceun balas cek bapage miceun balas pantas panen oge hahapana masuk dicakatkeun lain taya ge ibarat kitu geus tong ngabantah deui repok alus teu digareuwah bisi geseh rijalna jadi kumaha tuh Pak edas aya belet bejakeun sing bisa wae ngalelemuna enggak tuh enggak kayak geus sager di badamian tak kitu kumaha kira-kirana asana cek emutan abdi sote Pak piraku sugan teu beres satu da nu teroi ku pangkat lebe cek Suharmi bari ngalius miceun piseurieun bugu wae ujang lain handap-handap pangkat lebe teh atuh sadesa ieu mah aya sabaraha coba lebe ngan hiji lain mun hiji teu 2 teu 3 lain teu 2 teu 3 tak geuning lancar ujang teh ayeuna mah mun cara ngaji mah tereh katam lain tereh katam turug-turug lebe mah geura tinu kawin menang tinu pepegatan menang tinu kata menang tinu pae lang lain menangnya nyalutak sia geus cenah ka dieu geura nu geuringna tembal si kabayan kalayan daria geus sina ka dieu deui atuh nu geuring na ka dieu cek si kabayan deui ka Suharmi mitra kaum dangu leos Suharmi ka jero teu lila jol nyete gek diuk dina dipan serog lebe kabayan milu diuk naon atuh nu karaos teh nyai eteh naon atuh Seul geus dahar encan parantos aya keneh sanguna sangu bade tuang kitu Kang Lebe teh saha cik sakali deui Kang Lebe bade tuang Masya Allah atuh aya nohnit aya ku nikmat nanyakeun sangu sote bisi rek dahar deui sugan we ngurangan kana seul bisi karagok sorangan mah rek dibaturan moal daya nyeri aduh cek eteh bari neulkeun angen kedua leungeunna naon nu nyeri teh cik urang tawa ku Kang Lebe atuh sodorkeun leungeun geuning tarariis leuh ieu mah lain panyakit samanea atuh ieu mah kausap jurig tadi kacai kacai kamari mangkukna kacai unggal poe ge sarada ge sok kacai kudu dianter ari kacai kudu dianter ku salaki eta teh da teu boganya buru-buru atuh kawin deui ame nu melaan aya nu pura nganganter can parang ingat we kalebe nu jenatnya lain hiji wae lebe teh atuh lain hiji wae panakang ge lebe lain
Lebe. Adi guys, kausap juri kumata kayak gara urang jampe. Tapi kudu nyungsang heula. Aya keur sungsungna. Kedah saya ginaon. Beas bodas atuh. Atawa kejo we saboboko. Ambe hari song ari brak teu ngehesekeun ka Nyai Endang Waringsang. Pan anjeunna ipri nu gageuh di hulu dayeuh eta teh. Sangu sareng naon bieu teh? Biasa wae jeung deungeunna sing lengkap aya laukna. Aya ge pais lele. Ih, kabeneran atuh. Puguh kasedepna eta teh. Kurupuk we jeung kecap disengekan. Amis-amis nama kumadinya wae jingjang anterkeun. Cek lebe kabayan. Mitra kaum dangu. Suharmi ngaleos ka dapur. Mitra kaum dangu. Talila jol deui Suharmi norojol bari nangkep boboko. Aduh kumaha kan ieu teh palebe? Can apalnya? Ya tuh acan. Ning gede-gede balilu keneh. Sina diurus we ku indung si Ito. Pangyungsungkeun kitu sok leos we. Da geus apaleun, buru-buru ujang balik deui. Cek lebe bari malik deui ka nya teh. Cika dia urang jampe. Menta ci atah jeung biasa kuren. Leos nya teh ka pawon. Talila geus jol deui nanggeui gelas deui si Ciatah jeung biasa kuren dina pisin. Lebe kabayan sila mendeko reupeurem. Meh wae poho aya parukuyanana Nyai. Aya. Ceuk eteh bari turun tina dipan. Seneungan sakalian jeung menyana deui. Srong parukuyan ruhai menyana dina pisin. Lebe kabayan ngarekep sila. Kop menyan dikeupel tuluy diantalkeun kana tarang. Kunyam-kunyam sakedeung sok menyan teh kana parukuyan peledug haseupna mulek beas nu sakuren teh diancelomkeun kana cai. Gelasna ditompokeun kana sungut garencem weh manehna babacaan. Puh atuh. Mun rek hirup mangka hirup. Ulah rek rujit barawit. Puh atuh. Pahit daging pang tulang, engkang-engkang nampak kancang. Puh atuh. Judik nyinggir setan nyingkah, tong ngagoda ngarancana. Puh atuh. Hurip ku Gusti waras ku Allah, hurip waras salawasna. Puh. Inum. Cek lebek kabayan kalayan daria bari ngasongkeun cai ka nya teh. Mitra kaum dangu, singkat ieu carita. Rengse marancahan eteh mah lebe kabayan balik kerusuhan. Hayang buru-buru datang ka imah rek murak si boboko nu pajar haturan itu. Nyai Endang Waringsang nu ngageugeuh di hulu dayeuh. Mangkaning eusina sing sarwa loba pantesna teh. Da kajeungna Suharmi ge siga nu berateun nangkeupna boboko teh. Porosot ngendoran kolor calana sangkan ulah nyekek kana beuteung. Engke ari geus dieusian, da geus diniatan rek saseubeuna nepi ka kamerkaan. Kitu ceuk pikir lebe kabayan dina mangsa harita. Hatena bungangang awahing ku bunga rek manggih nyatu gede. Tisuk can kararaban kejo. Babakuna nu matak gede hate teh. Ingat kana babadamian tadi jeung Suharmi. Turug-turug nyeng ye teh bangun rek leah. Asa kumerean ka manehna. Kadenge keneh galindengna nyebut Kang Lebe. Logor kana ceuli teh. Hate asa dipepende.
Ras deui ka Nyi Inot terang dangora nya manis nya geulis. Najan semet ngaheuleut ge pirang-pirang bagja bari moal luput deui. Da leupas ti dinya pruk rangkep jeung itu nyeteh teh. Mitra jeung sanyana mitra. Asa kagunturan madu kaurugan menyan putih jeneng lebe teh. Jumbuh ku pikabungaheun. Kahayang teh salembur singgaretol parpegatan kitu. Prut pret rujuk talak. Cara sikarta jeung Nyi Inot. Ambeh mayang nu nitah ngaheuleut. Cenah cek lebe kabayan dina hatena. Gerem weh bari lempang teh minangka nama haringan laguna sakapanggih-panggih sabisa-bisa nu teu biasa dat tiba heula ge taratuman harurang hariring saumur-umur muruku sunu bae. Mitra kaum dangu kakarak genete sabelah lebe kabayan teh kana golodog. Ari pek jol aya jelema rurusuhan asup kaburuanana. Pakabayan punten. Pakabayan. Cenah bari harua hareho. Naon sia nyalutak? Kubuyan kabayan ka dewek. Cek lebe bari malik merongos. Hilap punten palebe. Tak kitu diajar sia diajar. Ngadap meusan sia. Aya non rurusuhan? Aya perlu palebe. Mitra kaum dangu piuntungan ya kitu cek lebe kabayan dina hatena nungogan sedekah kitu atawa nu rek ngatamkeun anakna atawa nu rek menta ditumbalan atawa nu rek menta pepegatan. Rek pepegatan maksud teh nu regel talak rek nitah ngaheuleut kitu jumbuh milik teh poeta mah kitu bari pok ngomong ka Sema. Baru kaya perlu atuh ka dieu cek si kabayan bari gek sila ngajemprak ditepas dina palupuh bae dataya samak-samak acan gek semah ucang-ucang di lawang. Aya naon urusan teh bangun aya penting eta pakabayan palabe geus pok deui sia teu ngadab arek kawin sia teh sanes rek pepegatan atunya rek karuju mundang sedekah sugan ninggeus heubeul teh nu saredekah lah bujang-bujang sedekah sakieu pailana rek naon atuh sia teh rek naon bade lapor abdi teh pakabeh palabe lapor naon aya nu maot alhamdulillah innalillahi sabaraha urang saurang dikagok-kagok saha nusok jajaluk teh anu sok jajaluk teh tekan nyahoan udurna tadi aya nu mendakan geus maot di saung pasar badul teh sugan dewek jelema panen eta ge jelema pakabeh palebe jelema ge eta mah teu buguh imah balena deuleu saha kulawarga anu baris tanggung jawab merbaitna salawatna katut sedekah sedekahna tuh mana sina babari ngurus tupeh teh taya gegileunana mah sanu sudi atuh saur paku kedah enggal di Pulasara cenah da lain diurus satu kuku kalah kaditah kadewek nu kantu kadinya nama saurna eta oge enggal cenah diantos ngababarikeun panyaho dewek ka datang rek nyatu heula gitu ti isuk can memuluk acan ya teh jeung we kali tu ti heula arurus sakumaha biasana da geus harideng ieu ke usum anggeus dewek datang parmios atuh bala beah pakabayan cungur sia beki angot sia jalu tak aing teh cenah bari ngojengkang ka tengah imah pok ngageroan ka pamajikanana ijam aya naon gara-gara wae tembal pamajikanana ti dapur mana tuh kejo teh anu keur kami teh mana kejo cek ijem bari norojol ti pawon kejo cek lebe bari morongos nasi make malohok atuh lain aya si Suharmi ka dieu tadi aya pandi titaku kami nganterkeun kejo katut jeung sagalana mana tuh bagian kami
Tadi ke be aku budak. Hah? Be aku budak. Ari kami tadi agehan. Har. Lain enggeus di ditu. Di ditu temendi dah. Cek lebe barongos. Bara-bara nyatu, puguh ripung kurus nu gering. Sugan teh dikirim ke teh sabeh-sabeh. Hah? Sugan teh dikirim ke teh sabeh dibikeun ka barudak. Paribasa eta geus barudak di barudak deui. Cek lebe marongos bari nenjrag palupuh. Aing mah barudak mah tara sapiral sia. Dalo. Nu kokomoan teh nepi ka teu inget ka salaki nu ti hot hati sok dalo aing can nyatu. Nah atuh tadi labok wae tadi ditu. Sing bentet sorangan make teh diutar diantarkeun. Dalo aing mah inget ka sia. Sugan saruana. Sia ge inget ka aing dasar curik kejo sia. Teu kaot manggihan labokeun sia malah teu poho ka salaki teh inget-inget. Kejo sababoko teu kanjat kagebahan ka aing. Eran teh hanes geus ngawahan rek jatuh sasebeuna ieu teh. Geus muka teh aing teh muka calana tah. Sabodo lah. Naon sia ngomong naon sia? Sababoko ti mana ti jarat hideung. Cek Ijem bari ngagabrag palupuh. Kejo sabungkus ditumpangan anak lele sasiki. Nada sababoko ti ditu nama. Deungeuna loba sagala aya. Kudu ngagabugna sugan. Hah? Kudu ngagabugna sugan da ka dieu mah. Kawas meren nu jajaluk. Mun heueuh teh kurang ajar da mangkuluk tah. Mun teras kalencek nama disulilam ku aing tah. Kelanan. Mun teras ka saha tadi teh? Cek Ijam morongos bari nyarantang. Amun teras ka saha? Tadi ngomong naon? Kalancekna eteh nyilebe jenat. Nah make rusak sagala. Karunya adalah karunya kunaon? Kami mah ditinggal maut ku salaki ayeuna gering deui. Dengan di pikiran dipake melang mun rek oge kulit dage sorangan cukupan kan pakena. Sia ona mana ditungguan barang penting di para bari syuk sore itu mata anu ngajejehkeun dalo. Mun teu dipikiran ku aing anu nya usaha. Atupan aya lain dulurna loba dulurna. Nyaho naon dulurna? Ngajampe ge teh becus. Aing teh lebe ari lebe teh pengurus. Ari pengurus teh kudu nyaah ka rahayat. Ari kami lain rahayatnya. Ari si Ito jeung Adina lain rahayat. Teu kudu dipikirannya kami mah. Suganya katumpangan eta mah. Humayua kahayang karanda sia. Jor ka ditu tungguan. Tong datang deui ka imah sia geura papangantenan jeung nu deno ka ditu. Arek deuleu. Hah? Arek. Nah, matak naon atuh? Da geus beres. Karina nya awewena deuleu. Bari nage teu sirikna unggal poe aing ngawinkeun deungeun pira ku sorangan teh nyangut-nyangut. Nya teh. Nya. Teu suka deuleu, teu suka kami mah. Teu suka dipangyandungkeun. Teu suka. Cek Ijem bari onggeng-onggengan. Paduli deuleu. Teu suka mah geura mantog sia tong aya di aing. Imah saha? Cek Ijem morongos bari nulak cangkeng. Imah aing ieu teh deuleu pamere bapak aing sia. Imah aing pamere mitoha. Leuh balaga. Da geus aya teh tenjoan rang da denok. Cek Ijem bari ngejebeng. Matak naon deuleu? Naon sia mah tukang lalabok hungkul. Sia 10 itu hiji aing barek nyokot itu. Nya teh. Nya eta teh. Nya naha? Mun aya 10 pantar sia moal teroncog leuit salembur ieu. Gas. Aing katorekan. Rek balik ayeuna keneh. Cek Ijem bari asup kanggon. Telila keluar deui ngelek buntelan. Bari nungtun si Ito jeung Adina. Arek amana sia teh babarangkas? Cek lebe Olohok. Arek balik cek enghe. Arek balik. Nah sia teh gapisan mani teu ngajak-ngajak. Naon make ujuk ajak. Sorangan ge ludang ieu. Bisi bae sia butuh keneh ku uing. Butuh kuno kitu patut. Nu burung ge eling heula. Paspor susulkeun. Cek Ijem bari bijil ti imah. Ngabeng beos nungtun budak. Nah aya mangkuluk teh. Teu beunang teh diurus. Cek lebe kabayan bari ngalinjing. Kurang kumaha padahal makanya aing teh disenangkeun teu loba uruseun keun sia moal teu kaduhung jeung aing rangkep ka eteh moal teu longseran sia arek kawin deui aing mah kawin deui cek lebe kalayan bangga.
Mitra kaum dangu, poe kapoe geus kaliwatan, kocapkeun saminggu ti harita, kadenge lebe kabayan pupuntenan. Punten, punten atuh, ceuk lebe kabayan. Jang Suharmi aya. Aya, cek Suharmi ngerojol. Aya palebe mangga calik. Sup lebe kabayan kajero gek dariuk ditepas. Mulai ti mana palebe? Sisinan tenen. Ti mah wae atuh ngajak ka dieu, kumaha teh hujang teh ha? Kumaha? Kumaha naon apa? Panyakitna geus mending. Aya berkah, Pak, aya berkah. Saparantos ditambah ku bapak teh longsong cenah. Alhamdulillah tuh bisa kancah deui bapak bejana rek dibangetan jampena. Mangga Pak, mangga moal ngawartosan sasaha deui pasti ngawartosan ka bapak tangtos neang bapak. Syukur ari eta kumaha teh cenah. Naon teh apa eta teh babadamian urang teh ke naon teh teh emut dasar belat atuh boro-boro ngapalkeun ajian eta repok teh geuning. Laras emut ayeuna mah. Ta geuning, geus ditepikeun ancan. Parantos, kumaha cenah? Cek lebe bade ngeso ngadeukeutan. Cik kumaha bapak yang ngadenge? Leah cenah, dulang tinande. Kitu cenah Jang. Cek lebe bade curinghak. Laras teu bohong. Teu bohong eta teh. Laras Pak. Abdi mah tara bohong ka kapeungan. Syukur atuh syukur. Cik kumaha cek Ujang teh kumaha? Kieu sanggem abdi teh. Jeung lelengohan mah mending boga desa laki. Aya geus nyalindung. Pan palebe aya nu baris nguruskeunana. Dibejakeun kitu ku Ujang nya. Dibejakeun kitu. Laras kitu. Syukur atuh Jang. Wijaksana geuning Ujang teh. Kumaha cenah cek eta Ujang teh kumaha? Eta onamanan cenah. Mun geus bareng mah moal rek ngepeskeun milik. Ta geuning syukur atuh. Syukur. Ngan cenah. Ngan kumaha cenah Jang? Cek lebe bangun rewas. Eta mah embung cenah eta mah. Kumaha Jang? Eta mah embung cenah. Embung kumaha teh? Embung dicandung eueuh turunan. Moal dicandung. Geus ditalak Jang. Maksudna kumaha? Indung si itu mah geus ditalak atuh. Hah? Indung si itu mah geus ditalak atuh. Dipirak? Naon? Tukang lalabok wungkul, tukang lalabok. Baruk dipirak ira Pak. Geus saminggu. Cuat udah. Kumaha cenah cek eta Ujang teh tuluina? Ngan ieu hate cenah. Kumaha. Ngan ieu hate cenah. Hate kumaha? Ingat we Kakang Lebe. Kumaha? Lebe curinghak. Bade ngeso ngadeukeutan. Ingat we ka bapak cenah Jang. Duka ka bapak, duka ka Kang Lebe nu jenat. Tadi sidikeun. Sebedul. Teu parugu atuh. Cek Lebe ngajenghok, ngeso deui bari mundur. Lain sing panteg atuh Jang, ari ka bapak teh ingeteun cenah. Emuteun, ha? Emuteun. Mun eta cenah mati jampena. Teu da bapak teh teu lawor atuh Jang. Cenah bari nepak harigu. Tidak kat sapapanjangna atuh bapak mah. Angot usum pasaklik mah. Kumaha cik tulina? Kumaha tulina. Mun gering deui cenah moal ngala sasaha rek neang bapak. Syukur Jang. Syukur didangukeun ku bapak sing mindeng gering. Hah? Maya sing mindeng gering Pak? Nya maksudnya unggal poe bapak meh daek ngajampe gitu ya. Meh daek ngajampe tetegaan bapak mah Jang jalemana. Bapak yang nu gering teh dibejan ku Ujang atuh. Repokna hade. Kan tenan we. Sek abdi teh hari repok nu hade. Nu numbuk dina dunya perbohana buncir leuwih loba duit. Reaketon. Bener. Calakan tuluy. Kumaha tuh? Tanya Lebe kabayan. Cek abdi teh palebe mah lain samanea. Terus. Beda deui teh. Teu beunang disaruakeun jeung nu naon? Jeung nu lumrah. Dadah geus sampe rupa hader kumaha deui da kitu bawaana ngajadi. Mitra dikitukeun Lebe kabayan ngadadak gumasep.
dipokon gitu nya ujang teh. Tanya Lebe kabayan bari maut kumis. Syukur ge dayang, syukur jang. Mun bapak geus rangkep ka teh, moal teh senang ujang teh senang atuh. Mimilu jeung bapa ame apal kana gawe Lebe. Sugan we aya pautna ka hareup. Geus apal dodoanana, geus apal. Teh acan, sing apal. Ki ari kaogan milu ku bapa dijajehkeun. Peureum bari ngadoa teh peureum, ambe husu, tong bari ngawas-ngawas idangan. Abdi mah ade keur amin oge sok. Kabengot wae ku wudu. Amin am belawak we. Teu meunang eta teh jang, teu meunang jang. Teu meunang atuh. Teu meunang miheula anu ngadoa, pamali matak doraka. Si kumaha teh ujang teh, kira-kira kumaha? Insyaallah Pak. Ngan katalingnya katinggalna teh kumaha tegaduhan kasur. Tegaduhan kasur. Kasur. Sabaraha kitu ari rega kasur teh sabaraha? Di pasar mah 15.000. Ulo. Ning larang pisan atuh jang. Kayak tang mirasa kitu teh. Dari toko mah moal kenging. Ari bapak teh duit ti mendi atuh. Teu langkung. Da teh mah men tante. Hidang abdi wae pada katinggalin geus nista pisan kasurna teh. Aya ge duit pait setorkeuneun ka kaum. Aya duit pait ya. Setorkeuneun ka kaum. Teu langkung cek abdi ge. Kumaha atuh nya? Ari teu beres sieun seueul deui, sieun seueul, ya wae atuh bikeun ya. Keun setor mah diatur di lugar rigel, diatur di lugar rigel. Nuhun Pak. Cek Suharmi bari imut nampanan duit. Kade bisi leungit, hirah bapak kaditu. Kayak ari tos lubar ida ku abdi diwartosan. Tembal Lebe kabayan. Ari eta ijem moal dirujuk deui ijem. Tanya Suharmi deui ka Lebe kabayan kalayan daria. Nah make nanyakeun si ijem atuh. Hoyong terang we atuh Pak. Pan eteh mah pokona ge alim dicandung. Alah moal atuh moal. Naon jelema kitu kahambur-hambur kejo. Kumaha mun dikawin ku batur. Jal wae atuh los teuing teu melang teu nineng. Moal matak edan leuweungan heug atuh jang paparek baliknya. Cek Lebe kabayan terus mulang kalayan lurus suhan. Mitra kaum dangu menuju ngadangukeun mangga ngadongeng urang teraskeun. Singkat ieu carita. Heuleut 100 poe ti harita. Bundan, Lebe aya? Saha da teh? Lebe ka dewek. Cek Lebe kabayan norojol ti jero. Ning pakubu. Cenah ngaregog greuwas. Mangga calik. Sup kubu diringkeun ku lurah. Ning sareng lurah. Asara leuwas. Sisinan teuneun. Tong leuwas. Datayana naon? Ngalongok we peda geus lila teu bapanggih. Bari aya perlu saeutik ye. Semohon. Mitra kaum dangu. Sup deui eteh asup. Nyeteh gek diukirin ku. Ning sarang nyeteh. Cek Lebe kabayan curing hak. Atoh ongkoh reuwas ongkoh. Kabogoh datang babarengan jeung nu sejen. Damang nyeteh teh pangesto. Aya Suharmi ka ditu. Aya unggal pake ngadon dahar. Aya naon gitu Lebe? Cek kubu. Eta Sun. Tayana naon Sun?
Tembalna bangun era bari malik deui ka teh. Manawi aya cariosna. Taya cariosna naon? Talatah naon kitu Kakang Lebe teh? Eta sun manawi wae. Gelanan. Aya naon atuh Lebe teh aya naon? Ceuk kubu eta sun bilih teu damang bade dijampe deui ku abdi. Teu parugu kieu ieu teh Lebe. Diburu tarehna bae. Nu mata ka dieu teh aya maksud rek rangkep ka ieu. Nya teh bade nikahnya Lebe ngorejat reuas. Ka ieu nya teh nya nabet bangun reuas. Eta sun sanes kagungan geureuna. Boga ngan teu boga anak. Sugan we ari tambah bibit mah dipareng. Tong gabug nepi ka kolot. Semohon yaktos nanging parantos widi nu sepuh. Geus beres. Jadi rek disandung. Ieu teh lapor minangkana mah ieu teh isuk hayang dianteur ka kaum. Mitra kaum dangu sajongjongan mah Lebe kabayan teh ngahulang wae teu nembal saeutik-eutik acan. Kumaha isuk anter ka kaum kadenge. Mangga sun, mangga. Cenah kawas nu kagebah. Kubu bijil ngiringkeun nya teh dituturkeun ku lurah. Nurus tunjung atuh kana-kana jadi kubu. Kabogoh batur digubung taya bermakarama. Cek Lebe kabayan ngomong sorangan bari ngalincing. Saruana jeung si Bedul Suharmi tah. Beres cungurus wungkul. Tapi paduli aing boga nyi inot ieu kajian dijang-jian saminggu moal ditalak deui moal najan longseran oge geus keneh nyi inot geulis keneh nyi inot jeung si eteh oge. Naon awak nambru kawas botol Yakul, kawas karung beas, dareleh engke aing ngiringkeun nyi inot, durang ring, nyi inot anu manis, nyi inot anu geulis, nyi inot anu demplong, nang ning wong. Cenah ngomongna bari rada ngahariring mitra. Punten. Aya naon? Tembalna bangun reuas kagebah. Punten Balabe ning Sadakarta sumuhun rampes beka jaro karta asup ngiringkeun nyi inot dituturkeun ku Jumad. Nyi inot rek eta teh meureun nya nyi inotnya arek ngaheuleut teh meureun nya. Cek Lebe kabayan bari imut marahmai. Sumuhun Pak, badan tenan kapungkur teh urang. Cek karta bari song sasalaman. Syukur iraha isuk. Sumuhun. Ulah barang teuing isuk teh nya, Mangga. Nanging kumaha? Nanging kumaha? Eta ciosna teh ku ieu si Jumad ye. Hah? Ku si Jumad, ku saha? Si Jumad. Ku si eta. Lebe kabayan ngagebeg satakar kabak. Sumuhun. Teu tulus nitah dewek. Cenah morongos. Henteu. Naha? Hah? Nyata kuring teh karunya ka bapa, bilih seur damel. Salse deuleu. Rineh deuleu. Rineh atuh. Isin we ongkoh asa ngutiplakeun. Make isin sagala. Ridho pan kewajiban Lebe deuleu. Nguruskeun nu kitu teh kewajiban Lebe. Isin sakeng ge isin. Isin. Sareng ari ku ieu mah si Jumad. Babari ngaturna bubuhan saimah kitu tah Lebe. Jadi moal tulus ini tah dewek teh. Moal Pak. Doraka sia jalir janji. Hanas dewek geus ngawahan. Punten Pak, kuring teh can apal popokanana. Cek si Jumad. Hayang dipapageun heula. Bangus sia Jumad, ngutiplakeun sia ka aing. Karena teu bagug mah make daek sia. Tong bendu Pak, kuring mah ada Dharma dititah.
Boro-boro bandu dah lo sakyo paruring sing na oge ngimpi naon sia teh alus-alus ting milik sia teh ngimpi kawin pak aing ge unggal peuting ngimpi kawin dah lo teu katuluskeun cara sia. Oh anjing teh ulas yang teuing pak Jakarta ulas yang teuing padahal sero sia ngababarikeun sia kami mah teu biasa urang isuk-isuk dah lo sok beurang wae jika manganggang tah Cagor permios pak. Karta keluar ngiring ke Nyi Inot dituturkeun ku si Jumat geus paeujang jeung ngadon gajling ceuk lebih kebayan bari ngalining hanas indung si itu diserahkeun kayak kieu maka pasamalikan deui popotongan lebih kebayan ngan bati ngaruk tina kajadian anu sarupa kitu manehna geus gilig mitra arek balikan deui jeung Ijem nu geus diserahkeun 100 poe lilana. Mitra kaum dangu terlihat ti harita jol deui semah datang mitra punten palebe aya punten palebe rek naon sing goreng Suharmi mitra asup jeung Ijem damang palebe kadeleuna dewek gering gitu jaga tinggalin nama nah atuh make nanyakeun sia rek naon rosos ka dieu aya perlu pak perlu naon cek lebih kebayan merongos Ijam nah siapa barengan yang sebedul gara balik ka mereka ditu balik arek geus beres mah beres naon sia enon gitu arek kawin tembal Ijem hah kawin cek lebih ngagebeg rewas sia kawin kasaha sia tah kadinya tah tembal Ijem bari nepak ping-ping Suharmi hah kasih badul cek lebe olohok calangap enya sia teh kawin enya nah deui sia kawin ka bujang matak naon suka pada suka ieu kieu palebe cek Suharmi kuring teh rek kawin ka ieu ka Nyi Ijem gandeng aing katorekan gandeng isu hayang diantar ka kaum gandeng bareng jeung eteh gandeng ame hajatna sakalian gandeng cunggur sia kurang ajar sia duit aing ditipu dipake ngawin popotongan aing sia Suharmi keluar nuyun Ijem bangsat wungkul mangkeluk teh cenah bari ngalinjing mebeutkeun iket Rajan rabul nu kawin nu baru wungkul aing nepi kaburin di legieu aya juri guris dikawin ku aing cek lebek kabayan bari gogorentelan. Palawargi kaum dangu dugi kadinya dongeng ditamatkeun. Mang Anggang ngucapkeun hatur nuhun kanu pangrojongna khususna ka subscriber dongeng Sunda Mang Anggang oge ka sadayana anu tos setia manco. Mudah-mudahan sadayana sararehat nya mitranya. Hatur nuhun komentar like oge tos manco dongengna mugia kasayanana dibalas ku Gusti Allah ku kasayan-kasayan anu langkung ageng tinu dipasikeun ka Mang Anggang. Nu moyok disambat, nu muji dihormat, anu ngejek dilelewe, anu haan didisobat.